Tarik madangnya. Heeh. Di mananya? Kenapa tarik madang mah? Kan kelaing ngaki lah sekedeng. Sok atuh buru sama. Halo, Mak, mana di mana? Oh, di rumah makan Babakan Putri. Heeh. Oke, aing ka dinya nya. Jeung si King. Oke, aya bisnis ya bisnis. Oke, pilih aing we, pokona mah milih aing we heuh. Heeh, geus kayak ngarti lah. Siap. Ayo, Namanya tes teleponannya saha? si Salma keur dahar di rumah makan Babakan Putri. Si Salma teh bogohin ka aing King, hayangin pisan ka aing teh. Astagfirullahaladzim. Ini hayang utah aing ngadengin aja. Aslina King, hayangin pisan ka aing, bogohin pisan, cinta mati cenah. Paling ge ka aing kehead bogohna ge lain ka sia. Aing teh percaya masih sok taruhan jeung aing enak 200 ribuan. Ya pong ka ditu ayeuna bari sakalian nang madang. Gaskeun sok. Nah, lamun eta daekeun ka maneh 200.000 aing melayang. Ku aing dibayar hakeunana ge. Tapi lamun teu daekeun, aya na sabalikna ku maneh heuh. Gas jeung aing hayu. Ya. Aing mah leutik sate awakna. Ayo eta kumaha duitna lah taruhana. Oh. 200.000 pokona mah oke. Oh iya, duit mah aya aing kalem. Aing ge aya duit mah tah. Yo. 200 heuh taruhan. Ah, Ya dicekelana di aing we. sok. Oke. Ieu teh rumah makan Babakan Putri nu di Lembang, Cil. Heeh. Nyebut nama keur madang di dieu cenah. Gas, siap. Tah ieu teh aya 2 King. Aya di luhur, aya di handap. Oh, Di mana nya si Kehed? Di handapnya naon? Handap enak. di mana, Cil? Tuh deleting tuh. Mana? Oh. Bedul, Salma. Mana yuk pesen loba-loba ting. Iya Cil, aku teh udah janjian sama Rekan, katanya suruh pesen dulu yang banyak, tapi belum ada wae dari tadi. Katanya teh mau dibayarin. Jangan panik, nanti AA Acil yang bayarin. Ya udah atuh yuk, temenin aku makan. Yuk. Sok mau sama apa? Tunggu. Sebenarnya gini, aku tuh suka sama kamu. Jadi sekarang kalau boleh milih, kamu mau milih aku atau milih si Faisal? Iya, mau pilih aku atau mau pilih si Kancil? Kalau boleh jujur, aku teh sukanya sama Faisal. Apa? Naon sakit kuya? Aduh, Atuh udah Acil, aku mah sukanya sama si Faisal, bukan sama kamu. Tahnya, Cil. Mana kadikeun? Buru tuh. Iya, dibayarnya. Ya, kabeh. Tenang, cenah dibayar. Ya, ayo makan. Ayo. kayak aing ngimpi naon ya penting. Nah, jadi aing rugi yuk. Anjing. Ayo Acil makan. Ya sok makan. Enak ya? Enak ya. Nanti kalau misalkan kita mau makan-makan kesini aja, ke rumah makan Babakan Putri. Iya, makanannya enak-enak. Sia aku ya enak, aing jadi teh enak.